isi udin ka mana hayam can diampihkeun ka tugas burit. Sok adu dude tah. Dikena aya udud mah keun bae lah. Oh, hayang HP mah pat. Keun we tah. Ka mana si udin teh hayam can diampihkeun ka Kang ngobrol we. Aduh. Hayam ampihkeun. Oke, diampihkeun ka deung deui. Yang bantuan aman. Ayo bro. Bantuan eta. Ampihkeun lah hayang. Itu tuh burit teh. Loh, jangan ampihkeun hayang ge. Jang, di Jang. Ya Bang Oden lo bahaya mana euy ngampikeun Masuk euy. bantuankeun lah. Anak-anak burit. Ka mana budak teh? Hayo burutan nanti kita. Oke Bang Oden di teteh heula. Heeh, sok lanya. Jongjon lah, hayang geus ngarampih kabeh. Loba geus asup kabeh. Moal lah, jongjon lah burit ya nama lah. Masukkan sama ayo. Ngaliwat naon? Ngaliwat yang hayam. Oh, ayo atuh hayam saha? Orang tadi ningali Mang Udin ngebahkeun hayam. Di mana? Iya mah. Itu kan Ayo. Ayo tuh orang tempuh lah, orang kontrol lah yang mah. kurang tempo berat. Ayo. Mau atuh kucing ka Bang Udin. Ya tuh. Karena loba Mang Udin di barangnya. Oh, bener Bang Udin euy itu. Kan orang pesta ngaliwat. Siap Bang Udin. Ajakan masuk. Ajakan ngaliwat. Sip lah, ya kesukaannya. Bro, mana kenaon atuh, Bro? Mana kenaon? Kerja we. Pisan. Mang nempuan si Dadang tuh. Euy. Ah, iya nih. Naon atuh, Dang? Ayo mana? Rek ngaliwat. Ayo. Ngaliwat jeung naon atuh? Aya hayam. Oh, Bang Udin. Oh, ayo tuh orang tempuh heula, Bang Udin ayo. Nyata orang tempat bola mesti ayam. Oh, ayo tuh orang tempuh. Ayah eta, ayam. Bahkan mah atuh. Ini mah Bang Udin eueuh. Cek mana? Ibaratnya kemarah. Geus ieu mantep ya oge ieu ge. Ayo. Sekarang ngaliwat eta mesti gahean. Udin ah. Wah, sama lain mah. Ih, mantap sih dia menengkeun urang liwat ya, Dang. Tong beja. Tong beja-beja we atuh. Aya tanya jeung bedogna tuh. Hati ya. Maneh, Pak? Nangan kai keur meuleumna. Oh, jeung eta na. Maneh deh dapat ituna ya. Ayo Dang, orang pencipta lagi ada. Ayo di mana ieu? Loh. Ayam teh. Ini paraban ya. Hiji ayam teh euy. Boga teh kampihkeun ieu budak kamari ya. Coba orang tangan aja baca ngarit itu. Burit ayam di eueuh. Bisa teu ieu maneh. Bisa tuh bisa angin atuh Dang ayo maneh. Ieu tah kumaneh atuh. Bro tah bantu suruhan atuh bro ya burung pada itu. Bro. Kalian nangan gedang perdah-dahareun. Pal. Euy. Mana di mana ieu atuh bantuan ieu? Dadang ieu. Pukul tuh wae. Ya, jagaan angin tuh euy. Ada angin. Dang. Lamun meh teu kapangihan mah cek urang mah kieu Dang. Enan Mang Udin cenah ngiruan ngadahar Dang.
Kan si bro kita usaha. Ah, kemana ya? Orangnya nih. Orang. Oh. Orang kan. Ya bensin aja. Basuh artinya mah. Warna dia angin udah mau. Kita ketemu kan. Jadi kurang. Aing euy. Sebani rek hujan hayam can kapanggih di deka. Kasih sayu ku pagawean ya. Uni poho dahar-dahar acan aing. Kemana atuh deh? Lain naon euy sin kacarekan ya duh. Pagawean teh. Ngening kasiksa ieu malah. Oh. Bro. Ayam Mang Udin ajakan dahar tadi ya, Bro. Ini terus. Oh. Tadi ajak, Bro. Oh, Udin. Itu ngaliwat kana? Ngaliwat mah? Mana? Ngaliwat ya rodak. Hayu atuh lapar da amang oge teh. Bener ya ngaraliwat? Benar. Heeh atuh nam. Di mana nama rurukna? Aduh, mana perhatian nih kamangnya? Tuh, dah. Wah, ngana. Alhamdulillah dah. Mantap. Kenyang. Wah, pokoknya nama itu ya buat dia tuh. Aduh. Ada terbang. Enggak tadi geus disiapkeun. Apa geus disiapkeun, Cang? Enggak. Tuh, korek na orang bisa disungguh. Ngomong. Aduh, beakeun euy, tinggalin. Beakeun. Tenang. Oh, disasakeun. Beakeun. Aduh. Iya mah kegiatan ya, halus ya. Iya mah spesial keur Mang Udin, tapi mah hatur nuhun ya. Amang mah bade di dia, sok lah jenggenna lah, ngarokping lah. Sok. Cing marag. Iya. Aduh, Mang Udin. Dah pati-pati deui kumaha sih udah mah. Nemane siasatna. Di pan mane nu ngajaga dah. Mantap ya. Libatna ya. Sama jeung nanaon ya, ngeuna ya. Oh jelas Mang Udin. Heeh. Dagingna aduh. Keur geunah aduh, keur empuk tuh. Ngomong-ngomong meuli di mana ya? Sugang di mana? Apa teh Mang Udin?